Ayo urang lalajo aya film-film rame khas Indonesia budaya Sunda. Ayo urang lalajo, ayo barudak gerak ka lumpur. Ayo urang lalajo aya film nama film naon sok Teguh naon film naon film di channel Rambo. Entot, ayo orang amang ngadu gambar. Naon kelanya buka kapan tuh nak? Tuh kela tungguan di dinya sampai ke subuhnya kelanya jom dah jeung dikayu deui batu kan dia rasup atuh tong di luar kela tuh buka jeung urang ayo atuh ayo cok mempengaruhi asupan aja roro tong di luar bisa ditengar ku bemo udah mah Oga tentak buat gambarna. udah boga sedikit nanti teu boga gambar Boga. boleh atuh coba raha Kalian bisa. jalannya 2.000 kira 2.000 tapi main di dia main ya 2.000 sok kadikeun lah gamarna tuh tong kabeh pan maneh gak main jeung urang atuh dibeuikeun kabeh maneh aya eueuh maneh gamarna mana engke kumaha pan itu beli ku urang lah ieu duit maneh cekeran lai gamarna cepat tong ewang jeung urang nya sok atuh ngadu naon lu gambar sok atuh masang beriji maneh sok lilami buru atuh teh urang masang dua tah beriji masangna sok ka dieu nya urang anu menang baliknya anu menang balik berarti nu eleh naonnya nu eleh tong baliknya sok gede tau kan bisaeun cok tuh pas urang naon da urang mah kitu mainna sok sekali deui pasang kabel lah ngaturannya Entot. ini main gambar dia Entot. Kada main gambar buka. Entot. kada main gambar aduh Budak gitu eta budak. Oi. buru-buru main film main Oi. Oi. Entot. Nah, licik naon urang heula. Oi, kada mau gambar. Ganeng. Sayang ini bukain atuh. Ih, meni. Entot. Buru atuh. Tadi gerak, sok bu abinya di geruangannya. Entot. Ya wewe. Ini temenannya ieu men kebogo urang temen. Buka, mau tadi buka dan balik yuk. Ya wewe. Tapi itu mengpun. Entot. Ayo wewe nya. Ayo. Ayo aku bisa. Kan buru. Buka. Ya wewe. Bilis dah. Sayang. Ya wewe. Urangnya kamu gak urang. Sayang. Gelis. Jalannya. Kalanya. Kak itu aku menita tadi Ayo teh. wewe. Mana kerek balik di mana wae si bapak nih Hai mah heula. Jo, mana mah? Tuh wae kau urang teh. Dibuka lila. Balik tuh. Besok deui nya ngadu gamarna nya. Ya, yuk bawa gambar. Parawan. Gede, Pak.
Besok atuh mah ini ka jero ujung. Jero wala. Pang. Cingala. Neng ka jero. Si banget. Salam. Cicing tat. Mas atuh awas. Mana di jero di laluan. Naon ai maneh entot? Enton. Naon atuh dari gereng-gereng jeung urang. Kurang teh. Ini bisa ngisi bapak nih. Karali atuh yuk. Jadi yuk. Ini reueun kamari panjang. Bae atuh daun si bapak atuh nih. Jempe. Isi pejang ngisi bapak. Yuk abang si bapak ini. Nah itu nah kamari panjang urang teh we. Itu berarti bogohan kamu. Surang nanya. Teuing tah apa? Tah apa? Teuing atuh da ngomong nama rek meuli. HP yang saha. Jangan urang atuh jangan tod. Ya seneng da. Nah, ada jeung urang. Si mah teh panglikeun. Belikeun Henteu. mobil. Ah, mending ribut wae balik we yuk. Ya tong tetang balik atuh tong di dieu we di. Nya mau cari dan beli. Jangan mobil. Mane atuh man pernah ngobrol di dieu. Mane jug maca jug mane we jug. Kita deui. Bae atuh mah. Angger gelut wae. Kamari panggilnya berarti seneng itu gelis itu seneng sama saya lebih gegalilis berarti bogohan kantotnya. Ya, pokoknya kantor. Nyanya. Entot kasep. Ya, caranya ya. Kamu gue juga dia. Ini nggak hilang tuh. Kalau cai. Ya sok dia kira sok. Rapi, pernah bikin minum. Ya. Jadi perhatian kabinya tuh berarti bogohin kabinya. Bebering minum. Nyanya aja. Eh kemana sama rekan nama? Geus ngomong lieur. Ya siap. Nanya buat si bapak. Halulah. Nah. Nya, entot teh ternyata pas panggil jeung neng teh di ditu teh keur da bogohan ka abinya. Hah? Nah itu. Ente da ieu mah da lawan-lawanan bogo kening jijikan gitu. Nyanya. Makan Ija lieu teh saha? Adi. Asa. naon? Kasihnya. Ganteng. Ganteng. Mana mah elek gantengan kena urang. Mana geus dahar naon? Ulu pada. Ini bau kapuk. Tuh, seserian berarti teh ieu nya berarti lucu ngali manehnya. Nya. Berarti acan kena abinya. Nah, gitu. Nya. Nah, kumaha tuh nya atuh kumahanya teh lah ngomong naon deui urang-urang ngomong naon deui. Berarti ti aja basa panggilna jeung itu heula nya, basa kenalan teh sia sih ngaranna teh. Saha sok? Lah podi sia sih. Saha tuh bejaan? Berarti teh jeung maneh. Saha? Apaan bogoh? Kudu apa lah bogoh? Bogoh teh kudu apa? Berarti teu bogoh ngaranna oge teh apa? Lamun teh salah mah sia sih podi ya masih. Tanya sia sih. Sungkeun. Ucup mah lalaki. Maneh. Nah, itu lalaki. Saha? Acok inget-inget saha? Taryadi. Tari adinya. Sanes yakeun nya. Oh nya. Tariadi. Tariadi. Namun itu tengah sah sih. Saha sok? Bela sapeon. Nya. Iya. Iya, lamun dia sah. Tin. Entin. Bela. Bela panggil. Oh, Bela mah ieu. Sok atuh kenalan heula. Ieu udah kenalan sok kenalan. Brisia Jodi. Bisa jadi. Atuh ah. Jadi spesial Jody. Di. Gramadi geus mandi can. Siapa yang kada ieu nya HP-nya? Mau HP-nya. Mandi Abi, mau HP na oge lanjeng maneh atuh. Tingali aya babaturan abi atuh.
Nya kabogo abi. Nya kabuku. Maniranya. Manila juga Maniranya. Ning daguan di dieu nya. Nya. Abi maniranya. Abi maniranya. Eta teh hadi abi. Eneng mana sabuna bawa ka dieu. Nya. Guru anu. Ayo sini balik. Sudah kan? Pintu ya? Ya. Beri kita, abi kan motor. Kok sini mah gantung kali kita. Siap bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geringan kan ada riu kita. Hah, mana tuh? Orang itu angguran. Wah, aduh. Tot, digandeng pakai heula tuntut. Si bapak dilarian. Ayo, Assalamualaikum. Kemana sih Ton? Itu bapak kerja. Naon? Nyenak ahun. Kurang neng guranuk neng nung anuk jeung cabun bawa ka dieu keun. Arman nemun. Bro lila maneng nih urang tiris. Kasabarannya. Iya. Lila teh. Jekin. Di ditu mandi. Ini nih. Abah, mana tuh HP teh? Oh iya, nggak abah nggak semeuli pan bieu teh abah teh. Ti Haji Rustan teh nyimpang heula ka konter di HP keneng. Ieu HP-na ieu. Nuhun Abah. Sing awet make teh neng ulah ieu nya. Nya, nuhun. Sinten ka mana sinten? Menuju Ibak. Oh, ke lamun geus beres ka dieu gitu nya. Nya, nyanda satu baru balik ke penggerak. Ya sama teh. Ari si Muklis kemana? Nah, ada tisu-tisu koge angkat tek mobil. Oh nyangga sore gitu mah. Cik deh pengagaron kan si eta si Supri ka dieu. Abah aya perlu kan si Supri. Mohon atuh bake ku abi pada di mana nya? Oh nya Jub. Ayeuna bos. Lain eta si Muklis ka mana Supri? Tisuk-isuk wayah kieu can datang. Geus balik acan. Oh, nah, kita tadi geus datang ke mobil. Tinggal tenggo aja. Oh tadi teh ku dewek teh dititah nyin kopi isuk-isuk teh si Muklis teh wayah kieu. Yang geus eta buat panggarongan si Muklis na. Ka dieu yang geus datang mah. Siap juragan.